kau dan kaum ya nahum karena satu kaum iku yakuduna muntun dia kaum aljani ingum natoni dihablin kalawan ngamu taman pagwiri hilan yang hablun kalau kamu sengaja kain kau sebuah azhariyu imam azhari wadiyatulan iku diat indah sukutihi dalam nalika bubure kisos biapin kalawan sabab bihampura anhu saking jani anhu saking kisos alaihi ngatasé jani au bigoli apin atawa kalawan ana bihampura atawa kalawan orang ana bihampura badalun iku badalun ganti anhu saking kisos wadiyatulan utawi dia iku badalun ganti anhu saking kisos lalu apa mangkala mengahampura sekolah mustahiku wong ngahak kisos anhu saking jani ya jani maksudnya kotil majanan oleh cuma-cuma au mutlakon atau hawe dimutlakeun pala saya maka wajib sawiji-wiji kumawujud itu adalah jelema anu ngabunuh ngahaja-haja wajibna adalah kisos kaul dia adalah kisos aku dengan kaul karena jalma-jalma sok nungkeun koda yakudu kaudan bimakna nungkeun nuntun jelema anu ngabunuh teh make tali supaya erek dikisos. Jeung bila mana dihampura teh dikisos sok bagema dibayar teh ku dia atawa teh dihampura mustahikna kaburu maot atawa maot lakotil sameh dikisos wajib mayar dia deui sarua. Anu hak kudu dikisos paeh diheula sameh dikisos. Kumaha mustahik kisos walina jalma nu dibunuh teh ngahampura cuma-cuma atawa dilepaskeun dimutlakeun tanpa ngucapkeun diat mangka eta teu wajibna naon kana teh jalma nu ngabunuh kudu tobat ka Allah taala kana mayar diat teu dikisos oge henteu nya lain artian bebas dunia akhiratnya bebas dunia tapi teu bebas di akhiratna Wajalan utawi kiso awayang tiadiat ayat dia tu tergesediat nikot lihurin karena ngabunuh merdeka muslimin kak Islam dakarin kalangan masumin kagen raksa getihe yang janinnya ayat kayu dan yang janin ya ini ya bahasanya masalah lamun janin maka wajib gurroh harga abid atau harga amat namun jamin membunuh jamin dina jero beuting iku mi'atu ba'ya biyamin 100 onta salah satan hal yang dibagi tiru diambil ninggalan ngabunuh maha-maha wasibihi lan sibih ambil ayo salah sata aksamin tegese kalawan dibagi tilu kalawan tilu bagian palana dilo makana ditingali iku mawujud litapawitiha dan beda-beda nih litapawitiha kalau ngadol makal pembicara itu mewujud kita pawutiha kalwe beda-beda nih mi'atun apa nih ada dan bilangan
30 kudu onta hakoh, 30 onta jadah, 40 onta khalifah, onta mahon. Ari onta hakoh teh adalah onta awewe anu umurna geus 3 tahun, onta hakoh sebenarnya. Lamun onta jadah mah onta awewe anu umurna geus 4 tahun, laki awewe jadah. An aya teh aya. Onta awewe sarua. Umurna geus 4 tahun. Lamun onta khalifah mah onta mahon, onta nu keur hamil. Onta mahon sebenarnya, onta khalifah. Aya hamilan tegese warbaun halan tegese aya hamilan tegese onta kang hamil onta khalifah bikoiri hobroini hobiroini kalawan kal kang ahli waspada ati roro kal jalma hadir anu ahli kana keontaan hobroi wamah masatin lan hale den bagi 5 lan hale den bagi 5 fi khotoin ing dalam ngabunuh kasalahan min banati mahodin bayani saking onta bintu mahod onta bintu mahod wabi banati labunin lan pira-pira onta bintu labun wabani labunin lan pira-pira onta ibnu labun wahakokin lan pira-pira onta hakok wajidain lan pira-pira onta jana. Jadi ngabunuh kasalahan mah anu 100 onta teh dibagi 5 eta 20 onta bintu mahod 20 bintu labun 20 ibnu labun 20 hakoh 20 jadah eta 20 eta teh. Nah ari onta bintu mahod teh awen umurna karek 1 tahun leuwih onta bintu mahod. Ari bintu labun mah awen umurna geus 2 tahun leuwih ibnu labun sarua ngan eta mah lalaki onta lalaki umurna geus 1 tahun leuwih ibnu labun 2 tahun leuwih 1 tahun leuwih ibnu labun 2 tahun leuwih. Min kullin ikut tetap saking saban-saban sawiji minha saking mahmasa isruna utawi 20 Obat Tirmidzi kana ana hadis Imam Tirmidzi wa ghairihi lan Tirmidzi ilahin waqan lam tiba qata'u kasalahan fi harami Makkah dalam tanah haram Makkah atau fi asyuri hurumin atau dalam pira-pira bulan haram. Bulan haram tadi qadati nyatane sawiji hafid wa jatilan bulan haji wal muharram wa rajab lan rajab au mahramin rahimin atau mahram kang baraya bilidopati kalawan dihidopatkeun mahrami rahimin kaumin kaya ibu wa ukhtin lan dulur wadon kamu salah satu mangkau tahu dia ikut dibagi 3 saradiat ambil jeung simpu ambil kama kaya munggo kawan fa'alahu kamu sudah maling masuk jamur ulama akeh minas sahabati saking sahabat saking para sahabat radhiyallahu taala anhu wa qarahum lan tepakeun ing jamur sapa albaquna sakarine wali anmi hurmati salasat lan karena lah iku karena agung kahormatan kang 3 kahormatan tilu tanah Mekah bulan haram jeung mahram baraya jadrun utawi cegahan anha saking salasa ditagwi di kalawan dibangetkeun min hadal wajib saking kala iki wajah wala yulhaqulan den sarupakeun dan den pada kendiha kalawan haram Mekah apa haram
berarti bulan eta bulan haram awal hafid haji Muharram jeung Rajab. Muharram haji itu bisa bulan Syawal. Kala asro lan ana ngaruhi ku maujud, ana labati ku maujud li mahram radoin kabeh mahram sarado wa musawaharatin al mahram samarkuba. Jadi mahram barayanya menjadi banget nota ngebunuh duluan. Mahram sanasab inung lanceuk adi sanasab. Jadi lamun ngabunuh mahram sasusu atau mahram samusoharo seperti ngabunuh mitoha ya. Ngabunuh adi beuteung tawa lanceuk beuteung jadi banget ke dia ketika dibagi 5 ketika dibagi 3 karena sok banget dia teh lamun dibagi 3 hargana pemaraha umur tanah 3 tahun kala lumuran kemana berenung kalau jalan kaya mobil fotoi kalawan lapar foto mobil kesalahan opo didahu walawanane loro foto lawan loro foto nyata ambil jeung sibu ambil maksud lawan loro ala yajidu mangkal wudu apa wajibuhuma wajibe bidda wajibe ambil dan sibhi begitu bihadihi salasati kalawan ikilah iki kang telu. Maksudnya itu temaka bulan haram jeung mahram sanasab ditipaan karena ngelap cukup 5 kalawan barang pihi makan tetap ing dalam ambil lan sibi ambil bila taguri di bayarnya saking dibanget wa amadiyatul unsarana utawi dia ngabunuh wedon atau dia ngabunuh ing wadon walaupun salat ing bencong kan tadi dia anu dibagi 3 teh atau dibagi 5 anu dina foto eta teh kulantaran nu dipayahana lalaki tadi ada karim maksumin kumaha lamun dia ngabunuh ka awewe eta ka bencong iku panispu dia tidak karimangka saparodiat lanang saparodiatna berarti 50 nya saparodiat lanang berarti lamun dina ngabunuh foto kasalahan lalu lain dina bulan haram lain di tanah Makkah jeung lain mahram sanasa 10 bintu mahot 10 bintu labun 10 ibnu labun 10 hakwa 10 jadah lamun dina ngabunuh amdin atawa sibu amdin berarti tadi mah 30 40 ayeuna mah 15 20 nya 15 hakwa 15 jadah 20 khalifah. Malahan dina kitab Ibnama dipertelakeun cenanya. Dina diat atropoga ya kaentengan ya kalau ya tawa dini mah seperti dina diat badan. Dina kitab Ibna ya. Disarahan ku Bujai Romi Ibna. Wa dia tu ambil lan utawi dia ngabunuh maha-maha. Dia ngabunuh maha-maha alajani ingat sewong natoni iku muajalatun kang kudu den buru-buru muajalatun kang kudu den buru-buru asairi abdalil mutlapati kaya sakarene pira-pira ganti barang kang den rusak jadi kudu buru-buru mayar liatna temenang
dia tuh bayari lalu tahu dia teh liane ambin bin sibi ambin bayari saking lihat sibu ambin fotoin dan lihat foto katanya foto wain tasalasat lan sanajan lain tu salasat lan sanajan den bagi tilu ieu dia dina foto iku ala akilati wajib ngatase akilah waris asobah jalma wong kang ngatori akilah. Jadi kababawa dulu nanya. Kudu bertanggung jawab mayar onta. Lamun dina ngabunuh mah ngahaja-haja mah teu jalma ngabunuh nu kudu mayar diat lamun dihampura teh. Ditah diat 100 onta nu dibagi 3 teh wayahna kudu meuli onta eta 100 siti. 30 na hakoh 30 na jadah 40 na khalifah. Karena mau dinasi be ambil jeung foto mah eta wajib memayar dia teh adalah dulur-dulurna jalma nu ngabunuh akilah waris asobah jalma nu ngaton akilah jadi kade wong ngatoni muajalatun halekan den tempokeun muajalatan halekan den tempokeun bisalasi sidina kalawan 3 pira-pira taun bari aya tempoan deui nya geunah bener dina sini ambil jeung foto mah boro genah bener dasar luar kene dan sibu ambil ge 100 onta bener Al-Ghani ingatase kang sugih minum saking akilah Al-Ghani wajib ingatase kang sugih minhum saking akilah nisfu dinarin utawi saparo dinar wal mutawasitu lan utawi kang pertengahan iku rubuun saparapat dinar kula sanatin ing dalam saban-saban sataun. Jadi wajibna dulur-dulur jalma nu maehan kulantaran maehan sibu ambil jeung foto kudu mantuan kudu mayar diat wajib ieu kudu mayar diat kudu miluan dulur nu maehan urang nu katempuhanna goblok cenah Allah nya tapi da kawajibanna sapatigieun kitu kewajiban ieu wajib akilah waris asobah jalma nu ngatoni kudu miluan mayar nu beunghar kudu saparo dinar dina sataunna dina jarak 2 tahun teh berarti jadi sadinar saparo sadinar teh 4 gram leuwih 4,875 gram perak 4,4 gram perak berarti genep gram satengahan jam saurang mah di akilah di ahli waris kira-kira ahli waris jalma nu apa nih bakal menang warisan jadi jalma paeh eta jalma nu ngatonina aya pertengahan rubuun saparapat dinar berarti lamun 3 tahun teh 3 parapat dinar Dalam yaku mangka lamun orang bisa nuhoni ieu akilah pamin baitil mali mangka utawi dia iku saking baitil mal bisa maya dia akilah teh mangka nyokot hak dia dan maya dia nanti baitil mal tina kas negara pain tak ada mangka lamun susah ya baitil mal kalau jani mangka wajib ngatasi maka teh dia teh wajib ngatasi wong ngatoni ya bari sahih hayani kana hadis kang sahih ada riwayat Bukhari Muslim jadi itu alamun ngomong ke saparo dinar setahun jelema nu beunghar saurang di keluarga jelema nu ngabunuh kudu saurangna kudu mere setahunna 2,125 gram emas duitkeun sadahar yang menentuan mayar diat wa ma'na lan utawi maknane riko didiati dalam anane diat
iku alal akilati ingatase waris asobah pihima ing dalam sibu amdin lan koto pihima dalam sibu amdin lan koto iku anal qabaila satune pira-pira qabilah golongan fil jahiliyati dalam zaman jahiliyah iku kanu ana ya qabail iku yakumuna sok ngadeg ieu qabail binusratil jani kalawan nulungan wong natoni minhum saking qabail wayam nauna lan nyegah ya qabail aulia ada ing pira-pira wali getih maksudna wali getih teh wali jelema nu dibunuh ada hakihim ing ngalap hake qabail nyata maksudnya teh hak kisos ya. Ing ngalap hake aulia nyata kisos Abdallah mangkang ganti sopo asar saral tilkan nasroti ing kono-kono nulungan dibadil mali kalawan masrahkeun harta wa khosolan nangtu akeun lesara tahamulahum ing gawaane ing mikulakeun kabeh bil khotoi kalawan ngabunuh kasalahan wasibil amdi lan ngabunuh ma nyarupaan haja-haja huma karena satu nekhoto lan simbol amdi iku mimma setengah saking barang yang suruh kang sok akeh ya mah kasiman cuma wona pimutatil aslihati ing dalam silih bere pira-pira senjata teh sok jual beli bedil zaman mafia we sudah men teu alih nepi ka katemakeun nepi ka modal teh jangan meuli atau jelema penjual bedil na cuma mau nanti maka aya sibul amdi jeung mata ini khotoy pasunat mangka bagus soko ya anatuhu nulungan jadi ya Allah ya tadarrara lakon yen ta'al bahaya penyental Ramadan ieu janin lima kawan barang wa utawi emai kumadurun kangge kuburan apa pihi ieu emak wa ujilat dan sok den tempo apa adia tuliat alaihim ingatase akilah karena kobayo rokon karena welas bihim kalawan akilah lihat siru ambil lihat otoma ditempokeun dina jarak 3 tahun beda jeung lihat ngamatai ni ambil haja-haja pada harita wa akilatul jamilan utawi waris asobahe wong natoni iku asobatuhu pira-pira waris asobahe jadin al mujma'u kang sok den ijma'keun kang den ijma'keun ala irsihim ing atase nalima warise ieu asobah binasabil kalawan sanasab aw walain atawa wala waris walan tidak kanu tatkala ono ya asobat iku dukuron pira-pira lanang mukallafina kang mukallaf kami balik berakal goyro asli wapatin kang lian anak kemudian bapak aki wapatin lan
dulu buka kudu tanggung jawab. Lanjutna adina pamana anak pamana kabehna tanggung jawab. Wayu kodamu lan kudu den dinginakeun minhum saking akila sopal akrobu kang leuwih parek karabate al akrobu mangka kang leuwih parek leuwih deukeut sifat karabatna berarti lanceuk atawa adina tuluy geus lanceuk atawa adi anak lanceuk atawa adi tuluy geus anak lanceuk atawa adi apa mana tuluy anak pamana tuluy paman bapak anak paman bapak tuluy jadi panggil deukeut walayu qalulan oranono walayu qalulan ono de onono walayu kiluan ono mayar liat akila sapa pakiru wong pakir maksudna akilah kang pakir jadi nu wajib mayar liat mah akilah anu beunghar jeung anu pertengahan dipakir nama teu wajib mayar liwan mayar dia walau kusuban dan sanajan iku walau kasuban dan sanajan iku akeh usahane dan mabalangsakna teu kudu miluan mayar dia sanajan loba gawena loba usahana usaha mah loba ngan duitna teu boga capek we nahan teh loba gawe duit teu gambar teh geuningan babak belur gawena bukan teu make otak gawena we jadi kumaha gawe teu make otak teu jadi duit ah aya we jeung otot gawe hese kana duit teh nake wamra'atun an sapa wadon wahun salan bencong wahun sa wageru muka lapin lan sapa kang ana balik berakal teu miluan mayar dia takilahnya direng-rengan karabat jaman ngabunuh anu tadi sibu andin jeung fatote walau ada mah lamun orang anu opo ibilun onta bil mahali dalam panggonan ala dinyatane mahal yang dibukang wajib potasiluha ngahasilakeun ibil min husaking mahal hisan dalam minggu pancadia usyara'an atau dalam minggu syara' bian hujidat kalawan surahi yang taden temu ya ibil pihi dalam mahal di aksaro kalawan kang leuwih akeh min samil mislit ini mah harga upamane au baudan atau ado ya ibil wa adumat lan gede opal mu'natu biaya wal masyaqatu lan masyakat ngalihkeun kal wajib mangka teh kang wajib iku qimatuha regane ibil waktu wujud taslimi dalam waktu wajib masrah diat min golibin ahmil baladi saking galib-galib duit kang laku dalam negara ini wafil qadimi lan den tutur dalam qaul qadim al wajibu utawi kang wajib apa al wajib utawi kang wajib tidak ada mihai dalam nalika orang nonone ibil binafsil kamilati ing dalam ngabunuh awak-awakan kang sampurna iku alfu miskolin sarebu miskol kapane dahaban emas au isna asaro alfin atawa 12.000 au isna asaro alfi dirhamin atawa 12.000 dirham apane fiddotan ini hiji kan ya isna asaro alfi dirhami fiddotin
Awal 12.000 dirham perak. Itu masalah kumaha lamun eueuh onta di Indonesia mah hese. Bayar dian ngaku onta kudu meuli heula ka Arab. Kumaha ngongkosana kapalna wa 100 onta. Ngadatangkeun ka Indonesia na ge bedul. Bogor jam ngongkosan onta maneh hade ingin ka haji. Mangka lamun hese seperti hese ngahasilkeun onta rek bangsa Pancadria eueuh ontana seperti di Indonesia mah eueuh atawa aya ngan hese dihasilkeun nya teh sok dibahasakeun eueuh ceuk sara eta teh nya. Aya ontana mangan mahal hargana leuwih ti harga upamana. Atawa aya di eta tempat ngan rada jauh mentas pulau bari berat ongkosna jeung masa kapinahkeunana. Mangka dipinahkeun kana hargana eta cekel jadi pangan di ka Imam Syafi'i di negara Mesir. Ngan cekel Imam Syafi'i dina kaul qadim di negara Baghdad. Ari diat ngabunuh sampurna teh ngabunuh ambin teh adalah 1000 dinar. Alpa miskoli dahaban teh 1000 dinar. Sabaraha 1000 dinar? Berarti 1000 dinar teh 1000 miskol dinar. 1000 miskol teh sawajeng 1000 dinar. Dikalikan we kana 4,25 sama dengan 4.250 gram emas. 4 kilo 7 on. 4 kilo 7 on emas. Nah, kalikan kana duit ya di wae. Sagram lagi bisa juta leuwih mah. Kilogram gitu. Atau bisa cenah ku perak. Lamun ku perak cekel kodima 12.000 dirham. Sabaraha 12.000 dirham? Dikalikeun we kana 2,875 hasilna teh sama dengan 35.700 gram perak. Ini karena gram, ini gram perak sama dengan 35 kilo 7 on perak. Aduh, perak dia harus mahal loh. Tanyakeun berakat tukang batu ali anu sok ngawatangan aku perak. Aduh, mahal kanya teh beunang 30.000 sagramna. Geus jadi watang teh kuat jadi sajuta. 700-800 watang mah tuh. Sarua we jeung emas di deket-deket teh hargana. Ngancek sakaol aya kita di anahnya sok dibangetkeun ditambah hiji perteu. Mangka jadi 1.330 miskol. Nu dirham 1.200 ditambah hiji pertelu jadi 16.000. Jadi 16.000 dirham. Nah hiji pertelu. Andihun utawi kila iki kupat paling sakewiji wa kullu udwi lan utawi diat saban-saban anggota mufridin kang mencil pihi ing dalam udwin dalam kul opo jamalun kaelokane wa manfaatun lan manfaate iku ida koto ahu tatkala nugal yasi wong ing kul wajabat mangka wajib pihi ing dalam kul opo diatun kamilatun diat kang sampurna 100 onta euy. Di
mislu diyati sohibil udwi misla diyati sohibil udwi hale misil dia tong anduene anggahota tidak kota lahu tatkala ngabunuh ya si wong ing sohibil udwi. Kumaha diat motong leungeun? Mun jelema motong leungeun, dia contohnya diat setiap anggahota nu mencil henteu sarua. Henteu sarua teh sapertikeun leungeun mah aya nu sarua nya leungeun aya 2 suku aya 2. Motong sirit ya teh hiji mah wa. Motong siritnya. Anu mencil kaelokanana jeung kamangpaatanana saperti di dieu letah dikeut atawa dakar atawa hasapa. Dakar jeung hasapa teh geus beda wa. Hulukna jeung babatangna geus beda ya. Dakar mah babatangna ieu hasapa mah hulukna eta. Jadi lamun dipotong huluna hukul diatna 100 onta eta. Lamun dipotong jeung babatangna 200 onta eta. Wah eta juga. Sarua eta dihitung-hitungna diatna kumaha arek kasalahan ngahaja-haja atawa silih ngahaja-haja. Lamun ngahaja-haja motongna 100 onta dibagi 3, lamun kasalahan atawa nyerupaan kana ngahaja-haja berarti dibagi 5. Lamun lain dina bulan haram, lain di tanah Mekah, yang lain mahram, sarua we dina pada dibangetkeunana, diburu-buruna jeung ditempokeunana sarua. Misla diyati sohibil udwi tidak kota lahu kadalan hale kayak itu dan iku hale kayak itu kullu udwaini utawi saban-saban anggahota roro utawi saban-saban utawi diyat saban-saban anggahota roro min jinsin saking sajinis. Berarti dua anggahota anu sajinis mah nu sarua kaelokanna jeung sarua kamanfaatanna dicontohkeun kana 2 kuping. Iku ida foto ahu mah tatkala nugal ya si wong ing udwain udwain tapi lima mangkai tetep ing dalam udwain adiyatu utawi diat sampurna 100. Wapi ahadihima lan iku ing dalam salah sawijine udwain nisfuha tu saparone diat. Lamun jelema neuteuk ceuli eta teh kudu mayar lamun duana diteuk kudu mayar 100 onta. 100 onta eta dina diat atrofnya. Lamun sabelah celina dikereut eta kudu mayar 50 onta. Waduh gede eta teh. Arek 2 mata 2 bibir sarua 2 efek-efek 2 efek-efek nu kapotong satara moramona. Teman 2 dampal nu kapotong satara moramona. Nu dipotong satara moramona nya 2 dampal ya nu kapotong moramona eta 50 onta eta. Lamun dina hiji ramo eta 10 onta kudu mayar mah. Arek ringkes arek potong eta mah kumaha we. Itu ngaleungitkeun kamangfaatanna atawa motong. Sarua keneh. Kamari geus dibahas dina bab ngaranna kamari teh dina bab atrofnya. Kisos atrof disebutna. Yang kisos ma'ani atrof. Ketika pupus tulangna curug wajib eta mayar 10 onta loh. Waduh 10 onta. Modar
mayar lagi onta hijina pangmurahna 30 juta berarti lamun 10 onta 300 juta leungit curug hiji wa. Kalau gitu curug batu ieu hiji. Tapi kuatil uduna ini mangka iku ing dalam motong kuping roro adiatu utawi biat sampurna 100 onta. Wapi edah himalan iku ing dalam salah sawijine uduae udunain anis utawi saparo meta 50 onta wa misli himalan iku misile udunain ayanani utawi mata roro 100 onta hiji matana 50 wasapatan lan 2 bibir wakafan lan efek-efek roro biusbu ihima sarta dipotong ramo-ramone kapani wal kodamani lan dampal syukuroro biusbu ihima sarta pira-pira ramo-ramone ieu kodamani waktu kuli isbiin atau isbain lan iku ing dalam saban-saban ramo sawiji asrun utawi 10 minal ibili saking onta. Kalau nyeten hiji ramo wajib mayar 10 onta atau bubuk ramona. Leungit oge timbang potong tulangna. Wajib mayar 10 onta eta. Waktu kuli sininan iku ing dalam saban-saban huntu sawiji khomsun utawi 5 onta. Ngaleungitkeun huntu batur hiji wajib mayar 5 onta. Dihayang duit mah atuh teungeul we ku batur supaya pikaleungit huntu hiji. Lumayan 5 onta wa, hiji onta 30 juta kali 5 beureunya 150 juta leungit huntu hiji. Teh ngilangkeun dina kisos atrok mah aya nu ngilangkeun anggahotana secara asli itu dileungitkeun aya nu secara syar'i kalau dileungitkeun ka mangfaatanana disebutna ma'ani atroknya kang dengena jadi leungit sarua eta ge dia keneh 100 onta anu bedana teh aya nu dibagi 3 anu marahal hungkul nyaeta jadah haqqo jeung mahotnya aya nu dibagi 5 eta mah marurah mahot umurna 1 tahun 2 tahun seperti bintu labun bintu mahot karek 1 tahun leuwih bintu labun jeung ibu labunna karek 2 tahun leuwih